Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات
mufassalan fastakbaru wa kanu qauman mujrimin walamma waqa'a alaihimur rijsu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida indak la in kasafta anna rijsa lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil walamma kasafna anhumur rijsa ila ajalin hum balighuhu idahum yanqudun fantaqamna minhum fa'awraqnahum fil yammi bi'annahum kadzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Kamukan kamari wa qul man matati nabi min ayatil tas'aluna biha man yuslimu. Eta jalma-jalma keluarga besar Fir'aun balana ngomong ke kanjeng Nabi Musa man matati nabi min ayatil tas'aluna biha. Sekurang nama rek naon bae ngadatangkeun anjeun kana perkara min ayat ternyata tina ayat rek ngadatangkeun ayat nu mana bae rek ngadatangkeun mukjizat nu kumaha bae ditasarona bihakanna rek nyihir anjeun ku eta ayat ka kami sok rek kumaha bae oge dek nembongkeun hosen kumaha bae oge nu maksud anjeun supaya anjeun nyihir ka kami ku eta ayat pamanah mulah kami mukmin dek kumaha ge pokona mah kami moal iman ka anjeun gitu ya. Nah terus itu pada ya kanjeng Nabi Musa teh geus kitu mah ngadoakeun teh supaya tiba ka madorotan ka eta Firaun jeung kaum. Fa'arsalna maka mutus kami lagi jeung Gusti Allah alaihi kaya kaum at-tufan kana tufan. Tufan teh makna dakhala buyutahu wa wasala ila hulukil jalisin sabata ayatnya. Diberi banjir ya cai arasuk ka imah itu sabeureung lamun diuk teh kana sabeureung sakieu nya sabeureung tata kabeh walatra erek imahna di luhur erek imahna di handap gua teu kabanjiran teh Jangkunu dek meureun sabeureung ya jadi nu dia jadi di toko ke sarua teh banjir sabeureung sabaraha poe 7 poe 7 penting diberi banjir wal jaroda beres eta dron kesimut dunya simut fa'akala zar'ahum wa thimarahu kadzalika yo kesimut bea kabeh pepelakan teh bea kabeh buahan datang kareuteung geus teu bisa dikukumah 7 poe 7 penting itu geus beres simut 7 poe wa kumbala dibere tuman tumbi lain dia ya pokoknya mah banyak naun minal korod
Kolot semacam rambut tuh hiper intinya. Taba'a batal kahul jalon. Geus kitu beres eta tujuh poe teh wado Fadil urus ngutus bangkong bangkong famalaat buyutahum wa ta'amahum. Oh bangkong teh di mana-mana imah teh pinuh ku bangkong. Dahareun pinuh ku bangkong mun ka dahareun ka tutup sangu. Bangkong ka keler bangkong jero bangkong bae kabeh. Teuing diasupna pokona. Cuma dipaes. Beres bangkong wadama awet putus getih nyahim cai beureum. Itunya jadi beureum. Pokona sagala ayatin mufassalatin ayatin bayanan pirang-pirang ayat mufassalatin atau pisah-pisah mubayyinatin anu pertela. Jadi ngomong da mahmatati lamin ayatin ditasarra biha fa nahnu lakabimu minin. So datang ke ayat naon bae ge rek nyihir anjeun ka ayat ka kami memoal iman. Sok nyaran cenah. Ya, bere ieu. Eta da ahli bener terima. Fastaqbalu maka takabul kaum anu ibadi jauh dina iman liha kana eta. Agar bae. Cek tadi ke pokona mah Mahmad tak tidak salah pihak baik ayat namun datang ku aja juga kami supaya aja nyihir kita moal mal iman lobahnya itu tadi buat istiqomah ukurna tagen wa kan jeung bukti kaum eta kaum muslimin kaum darwaka kabeh walamma waqa'a jeung dina nalika tuhiba alaihi kaulan ar-rijz siksaan yang bertubi-tubi ala agama terus siksa qala la sahabat baik itu kakala ngaromo kaum nate iman manteun ngomong ieu teh rada nyerah teh ya Musa ulana rabbaka bima ahida indak itu ya Musa utu sok geurang adu anjeun lanajang kami robbaka ka pangeran anjeun bima kalawan perkara ahida anu janjikeun ieu pangeran indaka saningeun anjeun kasbil adab nyata tina dibuka siksa nanti kami in amanah lamun iman kami saya lama masalah nyerah sebenarnya sok pangdoakeun bae ambe ieu siksa teh diangkat di kami pokona mah lain kasyafta anna rijza lanu minanna la kawalan nursilan ma'aka bani Israil lain kasyafta pokona masih gemina ke lamun mah bisa bukakeun anjeun nanti kami rijza kana siksa lamun ieu balai bisa diangkat ku anjeun dieureupkeun antep modal kieu lanu minanna maka yakin sing demi lagi bakal iman temenan kami laka kajeun wala nursilanna jadi yakin bakal putus temenan kami maka sarta anjeun Bani Israil ka Bani Israil maka lepas geus ayeuna malah taluk cenah sok ngaraakeun geus teu kuat sagala bae cenah istibat pokona mah lamun misalkeun ieu balai diangkat di kami kumane cenah ku anjeun berhasil ngangkat balai di kami rek iman ka anjeun jeung Bani Israil dilepas ku kami nya beredakeun pokona mah di dosa teh mesti geus taralu falamma kasyafna maka sebangsana bukakeun kami
indahum anhum tiya kaum ar-rijza kana siksa ila ajalin nepikeun ka mangsahum ari kaum eta bali nepi ieu kaum kana bangsa iza tadina nalika dibukakeun adab teh hum ari kaum eta yang kisuna teh nya ayan buduna ahdahum mudar kana janjina wa yusiruna ala kufrihim anggar mendokong dina kakufuran nah tetep kita kaum dina kakufuran geus dibukakeun nya teu iman nama Bani Israil teu dilepas anggar Misalnya Muslim Israel ayeuna fantaqamna minhum fa'agrabnahum fil yami geus kada ya ayat dari fantaqamna maka nyiksa kami lagu jidusal minhum di kaum fa'agrabna maka ngerem kami lagu jidusal hum ka kaum fil yami di sana intinya bi'annahum sabab saya setengah kaum bisa babi anau eta kadzabu ngabohongkeun kaum bi ayatina kana pirang-pirang ayat kami wa kal jeung di kaum an ayat tetap ghafilina anu lali kabeh nama geus tah ieu dilalap teu bae baik